nikmatna tapi tinggal saha nu masihanana gitu. Ieu bahasana. Kami sering carioseun eta teh. Ulah ninggal kana nikmatna tapi saha nu masihanana. Ibu bakal ngerasa bangga, gaduh acu, gaduh tiung, pamasihan ti saha? Pamasihan ti artis. Ieu abdi teh gaduh gamis ti saha? Ti artis. Mun dianggo pomoe tanda tanganan gitu ya. Bangga. Teu ditinggal di tiungna, teu di gamisna, dasar rua bisa meuli gamisna mah. Paling oge 100.000. Tapi nadia anggo ukuran hamba eta mah tiung eta di gamis. Tapi mun teh mah ayeuna tiung. Lain kenging pamulung tapi sae anggar teh urang terasa bangga. Ditinggal teh sahan masihanana urang bakal ngerasa bangga upami eta harta teh kina harta anu halal. Hari harta anu halal bakal nimbulkeun kaberkahan ti Gusti Allah. Tapi mun teh mah harta anu haram maka bakal nimbulkeun mafsadat. Urang hidup moal bahagia. Harta anu haram campur wae nu halal jeung nu haram harta urang teh inda jaga ma'al halal wal haram wala bal halal. Di mana kalindih nu halal kumpul nu halal jeung nu haram maka bakal kalindih anu haram. Nu halal jadi haram. Ibu tuang sareng sop, sareng jepuk, sareng daging, sareng sagarupi sayur. Nah, terus ibu teh eueuh sambal pek teh aya ngadumpuk. Dicirikah jika sambal pas ditingali lain sambal udah bau ti kotok buat ti kotok beureun kitu dituang mual padahal saeutik samuna mah seueut tapi sakenik aya tai kotok urang moal dituang naon bagina kumpul nu halal jeung nu haram ayeuna alini teu dituang nya kitu deui urang tos ladang cape caroge nandu maka pasar nambangan